Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan budaya ngadongeng di masyarakat Sunda. Sateu acana, naon sih ari ngadongeng teh? Cigra, aya nu terang teu naon ari dongeng jeung naon ari ngadongeng? Ya, leres. Dongeng nyaeta carita rekaan dina wangun salancar, sedengkeun ngadongeng miboga harti nyaritakeun carita anu geus aya ti jaman baheula. Dina kahirupan urang Sunda, ngadongeng miboga fungsi anu tangtu. Salah sahijina nyaeta kahiji cara kolot pikeun mere papatah ka budakna. Maksudna di dieu nyaeta ngadongeng mangrupakeun salah sahiji cara pikeun kolot mere nyaho ka budakna tentang amanat-amanat dina kahirupan. Kadang-kadang urang hese dibejaan ku kolot nalika memang urang ngalakukeun hiji hal anu salah. Kadang-kadang kolot oge embung nepi ka kudu nyarekan ka budakna. Salah sahiji cara pikeun kolot mere papatah ka budaknya nyaeta ngalewatan dongeng. Anu kadua nyaeta salah sahiji cara pikeun nyebarkeun hiji kajadian anu penting. Beda jeung zaman ayeuna anu di mana wae informasi bisa didapetkeun, bisa dibeunangkeun gampang wae ngalewatan HP, internet, komputer jeung sajabana. Harita zaman baheula pikeun nyebarkeun hiji kajadian hese pisan. Beda jeung zaman ayeuna. Salah sahiji carana nyaeta kajadian eta didongengkeun, dibere nyahokeun ti hiji jelema ka jelema sejen, ti hiji masyarakat ka masyarakat sejen, nepi ka akhirna eta kajadian teh sumebar ka jelema sejen. Anu katilu, dongeng mangrupakeun warisan budaya anu dipiboga ku sakabeh dunia. Maksudna di dieu sakabeh dunia miboga dongengna sewang-sewangan. Kadang-kadang aya oge dongeng anu mirip antara hiji daerah jeung daerah sejen. Ieu hal dilantarankeun ku sabab kajadian anu mirip di unggal dunia. Tangtu wae kajadian-kajadian ieu dicaritakeun nepi ka akhirna miboga sasaruaan jeung daerah sejen. Nomor 4, dongeng mangrupakeun salah sahiji cara pikeun kolot ngajarkeun nilai moral kana kahirupan sapopoe. Nilai moral di dieu maksudna kahadean-kahadean dina kahirupan. Sakapeung urang sok diajarkeun ku kolot carita malin kundang. Kumaha carana sangkan urang bisa babakti kana jadi indung jeung babakti kana jadi kolot ku cara dicaritakeun carita malin kundang. Budak anu henteu babakti ka indungna nepi ka akhirna dikutuk jadi batu. Ieu fungsi dongeng dina kahirupan sapopoe. Kumaha kadudukan dongeng di zaman kiwari? Kadudukan dongeng di zaman kiwari tangtu beda jeung zaman baheula. Lamun di zaman baheula, dongeng mangrupakeun salah sahiji cara pikeun komunikasi jeung nagara sejen atawa jeung daerah sejen. Tapi zaman ayeuna di mana komunikasi, teknologi jeung informasi geus sumebar di mana-mana, akhirna kadudukan dongeng di zaman kiwari kahiji geus kaleungitan paminatna. Nu kadua eleh ku kamonesan zaman ayeuna. Nu katilu eleh ku teknologi. Tangtuna wae kusabab ayana teknologi, kusabab kamajuan teknologi, urang leuwih hafal informasi-informasi nu aya di alam dunia. Beda jeung zaman baheula nalika urang masih keneh kawatesanan pikeun menangkeun informasi di alam dunia. Kanggo tugas hidup dinten ayeuna coba kemukakan berekeun pendapatmu atau pamandegan hidup kumaha carana sangkan dongeng bisa tetap hirup di zaman modern. Bagaimana caranya supaya dongeng bisa tetap hidup di zaman modern?
Tuliskan pendapat hidup di buku tulis minimal 2 paragraf. Tuliskan pendapat kalian dalam buku tulis minimal 2 paragraf. Ya. Anu atos, mangga informasikeun ka ibu. Hatur nuhun kanggo sadayana, wilujeng tepang deui mingguan payun dina pangajaran basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.